urang wengi sadayana. Penak deui sareng Aki. Ayeuna Aki rek ngadongengkeun kaayaan anu pernah kajadian ku Aki boh ku babaturan Aki. Nyaeta kaayaan jalan di Taman Sari. Ieu teh lamun ti beurang mah nya rame pisan. Komo lamun deui nyedeka sorenakeun atuh meuni mah habu jelema ngaliwat ka dinya. Nyaku kituna wajar pisan kusabab jalan ieu teh mangrupakeun jalan alternatif keur ngajugjug sababaraha daerah wisata di Kota Bandung. Arapa pangintennya ngan lamun geus wanci peuting ieu patempatan teh jadi sepi jeung sok matak pika keungeun. Katambah deui kukurangna panerangan di wilayah ieu. Jang saha-saha anu sakirana bakal ngaliwatan jalan ieu wanci tengah peuting hadena mah tong mawa kendaraan sosoranganan atuh paling hanteu mawa batur saurang keur maturan di jalan. Sabab lamun kawenehan di daerah eta sakapeung sok nembongan hiji awewe anu mentas di jalan eta. Biasana tengah peuting anu dipercaya yen eta teh makhluk halus anu ngageugeuh di eta patempatan. Lamun nyetir sorangan pek tingali dina kaca sapion tengah boa-boa dina jok tukang aya awewe anu nyerengeh diuk. Atuh nu mawa motor sorangan pek rasakeun pasti karasa berat ngagas ku sabab aya nu diuk di tukang.